Aya hiji carita di hiji bukit anu jauh ti desa. Hirup hiji janda miskin jeung anak awewena anu ngaranna Darmi. Bapana Darmi geus maot waktu Darmi masih leutik. Baheula maranehna hirup cukup tapi saenggeus bapana maot, indungna Darmi kudu digawe teuas di ladang pikeun nyambung hirup manehna. Bu! Ibu! Kuring geus sababaraha kali ngomong kuring budak. Ibu kudu geus beberes kamar, nyiapkeun dahareun, cai handeup, jeung nyiapkeun kuring sarapan. Ajeun teh kudu bisa ngalakukeun eta sorangan Darmi. Ibu ge apal, kuring sibuk. Sabab unggal poe digawe di ladang, kulit indungna Darmi beuki hideung, awakna oge mimiti kurus. Sadayana dilakukeun demi Darmi. Panon poe mimiti nyorotkeun cahayana. Indung geus siap indit ka sawah pikeun gawe. Ibu teu kungsi poho ngajak Darmi pikeun mantuan di sawah. Hayeuna mantuan ibu digawe di sawah. Abu engke lamun lawan kuring hideung siga ibu kumaha? Ya ampun nak, naha anjeun teu karunya ka ibu. Gandeng abu kuring keur dandan. Manehna oge teu hayang kaluar imah sabab sieun kulitna jadi hideung siga indungna. Kalawan rarai anu kacida sedihna, indung indit ka ladang sorangan. Sore poe waktu indung balik ti ladang, Darmi langsung nangtung sarta nyamperkeun indungna. Gajina mana? Nah ini dia. Tong Darmi, lihat eta keur meuli beas pikeun dahar sapoe ayeuna. Anjeun jadi budak teh ngan bisa menta wae tapi teu hayang mantuan ibu digawe di sawah. Naon sih, Bu? Isukan deui waktu indung balik ti gawe, Darmi minta deui duit ceker meuli bedak anu anyar. Bu, mana duitna? Darmi cobian sakali wae anjeun bantuan ibu digawe di sawah. Sangkan anjeun yang sabaraha capena neangan sakeupeuh duit. Naon sih, Bu? Darmi ibu teh geus kolot, lamun dipanggil ku Gusti, ibu moal kudu hariwang deui lamun anjeun geus bisa ngurus diri sorangan. Urang teh jelema miskin, urang kudu tetep gawe supaya bisa calolos sadahatna. Minta aja jadi miskin, saja mah ti keur ieu kuring teu minta aja jadi indung kuring. Anakku, ibu neun ukurna nyuwunkeun sapados anjeun ulah ngurung diri di bumi. Napi ka hiji poe, Darmi diajak ku indungna turun ka kampung belanja ka pasar anu jauh ti tempat cicingna. Tingali teh awewe geus pisan ya. Gua laris pisan. Anjeunna sapantas bidadari surga. Nya kitu manehna leuwih geulis tibatan wae. Urang resep wano ka anjeunna. Tapi eta sahan wae tukang budak eta. Abdi tina anjeunna teh. Anjeun arek ka mana? Abdi yang kenal sareng anjeunna. Salah sahiji lalaki nyamperkeun terus nanya ka Darmi. Ai geulis sahan uli tukangin anjeun. Nah eta indung anjeun. Lain abdi. Anjeun yakin anjeunna sanes indung anjeun. Tuh, kuring geus ngomong lain. Indung Darmi benar-benar cerik teu daya nahan kanyeren hatena. Aduh Gusti, abdi teu kuat nahan hinaan teu anak kandung kuring sorangan, kejam pisan ngalaworakeun kuring sapartos kitu. Ya Tuhan, hukum budak anu teu nurut ieu hukum anjeunna. Ku kakawasan Gusti Nu Maha Kawasa lalolana awak mojang nu maksa terubah jadi batu. Ibu. Ampura ibu nak. Ibu.